lawas kasumedang teuan kota nu dipikamang daya paningan urang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin orang di Sumedang waktu napa bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang buku paingan tik pabakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang dining ayeuna sahan urip mikamang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin urang di Sumedang waktu napa bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang buku paingan tik pabakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang
asih kasalira mirip ngan ukur batihan jelu kaingki salira aya nu boga palawur mi asih teu tinekanan harapan ngan ukur kantun lamunan anu
Cinta janggal
abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi jangan mendekat dermagana cinta Nusa Jati. Akhirna duki ka tujuan di dermaga cinta na cinta salira abdi berlabuh Salamina. Najan anjeun sanes cinta dudaran tapi kan cinta susah ngebandingkeun. Cinta kasalira bulut manteu teu aya duana. Tos tepi abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi jangan mendekat dermagana cinta Nusa Jati. Cinta salira abdi berlabuh Salamina. Najan anjeun sanes cinta dudaran tapi kan cinta susah ngebandingkeun. Abdi lalayaran lambah sagara cinta tapi jangan mendekat dermagana cinta Nusa Jati. Akhirna duki ka tujuan di dermaga cinta na cinta salira abdi berlabuh Salamina. Najan
Panyimpai rasa apa mengertinya Peting pangdamkeun ihangan Pangjurung kabuktimu keur
eling tilam kemenangan angin pangmawakeun asih kuring kanu geus lawas teu aya mual penting dangdingkeun ieu hariring panyimpai rasa pamengkeun ting penting langgamkeun ieu haluang pangjung kabu tinu keur gandrung kadengeun mandeur kakangen mayeur kamelang tumapeuk teu ilang-ilang hariwang inggis harapan mobincang sabar waktu detik eling hati dewasa apa anggan diri uyuh tapi datang rumah sana geus katalimbeun dangdingkeun ieu hariring panyimpai rasa pamengkeun tinu penting langgamkeun ieu haluang pangjurung kabu tinu keur gandrung kadengeun mandeur kakangen mayeur kamelang tumapeuk teu ilang-ilang hariwang inggis harapan mobincang saban waktu detik eling hati dewasa apa anggan diri uyuh tapi datang rumah sana geus katalimbeun saban waktu
periksa kana mangsa geuning poe tos sarepna urang jongjon sosomoan bebas sisir pake dolan geterasa nikah cinta bebas sisir pake dolan ukir janji nusa hati bebas sisir pake dolan datangna rasa kaya bebas sisir pake dolan pangharapan tina bebas sisir pake dolan geterasa nikah cinta bebas sisir pake dolan ukir janji nusa hati bebas sisir pake dolan datangna rasa kaya dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi dianti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodona dinten kamari urang pahet saati pakai asi mau bade papisah deui dinten kamari urang pasimpay rasa nu akhirna geuningan kantun wasna ngubar lamunan ngubar harapan janji saati bari wahidi ngimpleng lamunan ngimpleng impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi dianti-anti dinten kamari urang patali janji
geningan tepung jodohna dinten kamari orang pahat saati pakai asih mau bade papisah deui dinten kamari orang pasempai rasa nu akhirna geningan kantun wasna ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati balik ngahiji ngimplan lamunan ngimplan impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati balik ngahiji ngimplan lamunan ngimplan impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian ngumbar lamunan ngumbar harapan janji saati balik ngahiji ngimplan lamunan ngimplan impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian.
Beraharap patebang Nuraskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Jurnai. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya. Seperti biasa jalan-jalan nih diiringin dengan lagu pop Sunda ya teman-teman ya. Teman-teman yang sudah hadir dari mana saja, semoga teman-teman diberi kesuksesan dan dilancarkan rezeki, amin ya robbal alamin. Yang sudah hadir dari mana saja nih teman-teman ya di channel Kang Amar nih, dari Malaysia, dari Singapura, dari Kuwait, dari Kalimantan, dari Korea, pokoknya teman-teman yang mendengarkan lagu dari saya semoga terhibur dengan adanya lagu saya teman-teman ya. Seperti biasa nih jalan-jalan ya di perkampungan teman-teman ya, disuguhkan dengan jalan-jalan di perkampungan diiringin dengan lagu pop Sunda. Oke teman-teman, dilanjut lagi ya videonya, jalan-jalan terus nih sama Kang Amar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Yuk lanjut lagi teman-teman.